Ah, dompet, dompet. Buru. Hah? Akang intel. Intel ah. Ini parah nih. Kebalik, san Bang Roy. Ya kumaha angkot wae atuh tita tadi. Hah, aing kakak kesel. Aing mah kemah mau ngilu-ngilu deui jeung Bang Roy. Dieu. Pan aingnya geus ngabedaan cek aing teh balikna mawang kana angkot. Aing motor payuma. Geus aing megat motor saha we lah. Ngilu gitu. Mun nu ngajak aing paksa. Heeh sok atuh. Baik. Wah. Sing bener atuh megatna. Itu aduh. Tapi alhamdulillah aing menang kamera. Anjir, kamera. Weh. Nanaonan nih, Kang? Ngilu nebeng. Atuh sing kira-kira yang motor leutik. Mamahi. Kang, abi megat angkot eueuh wae tita tadi. Wayahna ilu teh yang nyaho. Mau asup Kang, mau muat kumaha? Yo, abi sepen artos. Lamun si Akang Alim ngajak wayahna atuh artos we artos. Duit, buru. Buru. Aduh, ampun. Ah, dompet, dompet. Buru. Hah? Akang intel. Intel ah. Intel. Punten. Punten. Aku mah aya na. Aing mangcek deui kumaha teuing beunang, ieu mah beunang. Aing apes. Yang gede. Gila. Euy, gila. Mang Dadang ngejek. Bener kemana Mang Dadang nanya? Tuh, ngejek. Itu anjir keur ngompol. Motor aing ka mana? Anjing anu mau motor aing. Anu mau nya? Hah? Saat yang cari ka aing eta motor disang-sangkeun. Aing kumaha nurunkeun anak ieu. Batu ieu. Aing mau nurunkeun anak ieu. Ieu motor aing. Aduh, aing kumaha motor aing. Motor aing. Motor aing kumaha tulungan ieu motor aing. Padang. Lah ieu motor bisa kieu. Anjing, motor aing sae nu yang terangkeun teh kira-kira. Mudah. Aing motor aing ieu kumaha ieu tulungan aing nurunkeun anak. Ieu Anu motor. jahil ka aing. Lalabu. Hah? Aing kerki motor yang serang di dieu. Madang, mungkin aya nu ngajailan. Oh, pugu abah. Pugu-pugu. Mang Jack wayahna. Madang ah. Nggak bisa kebantuan. Kecuali mun mere rokok. Besok atuh bah. Diberi jangan rokok mah tapi bantuan nurunkan. Mang Jack teh kira-kira jamak kuat. Ah, heureuy dah kamarinaannya Mang Jack. Mang Jack bantuan kamu Mang Jack. Heeh, sok siap. Merek. Buruna heula ke heula. Mau bantuan can buruna mah. Buruna heula. Siap.
Capek Mang Jack, cukup. Cukup lah. Nah, mana gocap? Aing gocap. Siap. Kita turunkan. Sok. Aduh. Ada reksakeun. Reksakeun aing. Aduh. Aya ku gobloknya jelema. Oh, buku Mang Jack. Nuhun ya Mang Jack. Oh, sabisa Jadi nuhun ya. Nuhun besar aduh. Kadenya ada malah yang hati-hatinya. Siap. Kelonya jelema di ketika motor disangsakeun gitu. Kira-kira Mang Jacknya. Dah. Nyarunya. Masak sate. Gering Mang Jack. Sal, mangga. Ya, ek sate naon? Ek sate kambing, ek sate sapi. Ek dibungkus atau di dahar di dieu. Sate sapi Mang Jack dibungkus we. Tungguan sakedeung. Urang gak bakal heula nyesal. Nyesal, sama si bae. Saporsi wae lah. Sabar. 35.000. Ari Mang Jack teh geus lila di dieu. Nah, kaulah teh apa? Gila, urang di dieu aya mah dagang sate, ngaran sate. Ulah ieu, bejakeun anu dilalembur ka baturan teh kasarnya. Ka media sosial oge wawan urang ka sate di pamulihan di Simpang, di Sumedang. Sate es Barokah karana. Sa barokah. Es Barokah. Oh, atuh ke. Ke cong sebarkeun. Di pemulihan di Simpang. Di Simpang pemulihan. Sumedang. Siap. Atau nuhun Mang Jack. Siap kah, sami-sami. Halo. Ya, gas tos disebut Mang. Mohon. Yo. Nah, ada duit pamulang anak mana si Mang Jack nya? Ada si Mang Jack tadi pulangan henteu. Gowoy. Oh, iya mah. Jack, ayo pulangan mana Mang Jack? Pulangan naon mana Sal? Tadi mau di sate can di pulangan. Boy. Enggeus Sal. Mana mau budak-budak? Enggeus aslina. Aku lamun geus mau beureun aya dana saku Mang Jack. Acan. Enggeus Sal. Mang Jack, acan. Aslina enggeus, da urang inget kene enggeus. Bari maneh nanyakeun naha Mang Jack dagang sate. Warung sate es Barokah heueuh cek urang teh urang geus lila. Bejakeun kebaturan mana kitu tadi teh bari ngikeun pamulangan. Mana tuh? Kapan eueuh? Yang geus atuh. Ya. 45. Heeh, bisi urang poho ya. Dasar laki-laki rapi pohon. Iya gitu duitnya. Wah enggeus. Geus diangsuran murah Urang salah. Berarti geus diangsuran. Panas geus ngarekan laki-laki rapi aing balikeun deui karunya. Mang Jack. Enggeus kita geus diangsuran ya. Urang. Ya. Mana nyebut pohon-pohon ka aing nyebut aki-aki rapi segala rupa teh. Mana eta budak urang pohon? Yeuh, aing kagok pudung takop bawa we ka mana ya? Embung. Urang mah embung aki-aki rapi kah? Embung eta mah panu. Mang Jack. Mungnya cokot deui we. Aing mah pan jelemana pundungan ya. Aing geus kagok pundung. Bos batu lah. Aing kagok pundung mah. Nuhun atuh Mang Jack. Tapi aing rugi kita. Kelas 1 kan Sal? Sal. Iya kan. Ulangan. Yang kapan cenah kagok pundung? Ayo sate mana tadi mana? Geus eta mana? Coba. Coba pohon. Pamana kan? Apa? Ya Kang, satena. Oh, siap. Tuh kayak si Bang Kang. Tuh coba budak-budak pohon ya. Hahaha.